kalamun qadimun la yumalu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin ari kalam anu qadim tabasan lidamuna maha suci tidak kecap jempang gawe sarang niat bihi astaghfir min kulli da'in wa nuru dalilul biqalbi inda jahli wa hayrati kalam tatambah bidina sadaya panyawa cahyana nulukan hade nalika bodo jengkingu fayarah bimati'ani bisiri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati nun gusti binakan abdi rahasia huruf Quran jeung calangkeun mana abdi jeung panguping jeung pangucap Rabbi yasir lana wa la tu'asir alaina fil ilmi wal dini wal dunya wal akhirah Duh pangeran abdi mugi-mugi ngagampilkeun sareng mugi-mugi ulah kantos ngahesekeun kana ngaji ilmu sinareng jalan agami kerpikeun di dunia semua wonten di akhirat Rabbi yasir lana wa la tu'asir alaina fil ilmi wa dini wa dunya wal akhirah Duh pangeran abdi mugi-mugi ngagampilkeun sareng mugi-mugi ulah kantos ngahesekeun kana ngaji ilmu sinareng jalan agami kerpikeun di dunia semua wonten di akhirat Rabbi yasir lana wa la tu'asir alaina fil ilmi wa dini wa dunya wal akhirah Duh pangeran abdi mugi-mugi ngagampilkeun sareng mugi-mugi ulah kantos ngahesekeun kana ngaji ilmu sinareng jalan agami kerpikeun di dunia semua wonten di akhirat Bismillahirrahmanirrahim Subhanallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين